Punten mah. Punten ya mbah. 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 Abdi teh ka dieu bade ulah dituluykeun eta ngomong. Bangs apa hayang maneh? Hayang nomornya. Mbah hebat euy. Abdi can nyarios geus terang ti heula geuningan. Jadi saberah hayang maneh nomorna? 1, 2, 3. Abdi mah mbah nu 3 nomorna mah. Jadi mun kenging teh seueur. Maneh hayang lingkup daerah atawa luar daerah? Geus tangtu mah. Luar daerah mah pasti eta nu masang loba mah. Jadi mun meunang teh pasti seueur mah. Oh gitu. Tobuan. Si mbah ieu. Ternyata nomor ya. Wah. Wow. Ya naon? Mana nomor teh mah kalah kasare geura. Saha nu sare? Keur dituakeun ngamar. Anu datang nomorna. San wae si mama. Nomorna Iya nomorna. Iya mah, nomorna mah. Bener eta. Kadang dia orang Bengar ieu. Urang pasang loba ieu mah. Atur nuhun mah ieu mah. Aduh, abdi pulang heula tuh. Nuhun mah. Yes. Aduh, urang Bengar kening ieu mah. Punten, Mbah. Rek naon deui datang ka dieu? Terbalik si Mbah mah. Ternyata si Mbah teh teu sesakti yang saya kira geuning. Aya naon ieu teh? Kan kamari geus dibere 3 angka. Nya kamari teh dibere 3 angka. Tapi borara keluar acan ditogel teh. Aing mah jadi we ele masang gede teh. Nah atuh, make minta nomor ka Mbah. Anu kamari lain nomor togel mah. Terus nomor naon atuh? Hejan. Mbah Hejan. Masa nomor teh pamali haram. Da Mbah mah lain tukang mere nomor atuh. Ngan saukur ngabagi-bagi kode telepon ka warga di dieu. Maklum, warga di dieu mah teu boga kode telepon selain ti Mbah. Yeuh mbahnya. Geus kagok mah nyeun wartel di dieu sekalian. Dasar dukun borokokok. Aing mah teu balik. Jadi Bengar teh kalaka rugi. Aing.